Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng simkuring pun Kamelia Adinda. Rehna dina dinten ayeuna ibu bade ngabahas materi ngeunaan carita pantun. Sateuacan dikabitan kana materi, aya kompetensi dasar anu kedah dihontal atanapi kedah dicangking ku hidep. Di antawisna, kade 3.6 menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan petikan cerita pantun. 4.6 mengkreasikan cerita pantun secara lisan atau tulisan ke dalam bentuk lain seperti drama, cerita pondok, puisi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Lajeng ayeuna ibu gaduh patarosan, naon ari carita pantun teh? Carita pantun di dieu benten sareng pantun atanapi sisindiran anu atos dibahas nalika hidep aya di kelas 11. Kukituna mangga regepkeun perkawis wangunan atanapi definisi ngeunaan carita pantun. Carita pantun nyaeta carita rekaan anu ukuranna panjang, ngandung hal-hal anu pamohalan, gelarna dina lisan, ditepikeun ku juru pantun sarta dipirik ku kacapi. Janten jalma anu sok magelarkeun carita pantun teh disebatna juru pantun. Lajeng di dieu aya eusi carita pantun. Eusi carita pantun lolobana nyaritakeun lalampahan para sinatria. Nah, lalampahan teh sami sareng perjalanannya. Lalampahan para sinatria putra raja anu keur ngalaksanakeun papancen atanapi tugas. Lajeng ari palakuna lolobana teh pangeran atawa putra Prabu Siliwangi ti Karajaan Pajajaran kira-kira abad ka-8 nepi ka abad 13. Lajeng di dia aya runtuyan carita pantun. Runtuyan atanapi galur carita pantun kabagi janten 3. Kahiji aya galur miang, kadua aya galur ujian, sareng katilu aya galur mulang. Pami dina galur miang mah dicaritakeun ngeunaan para kasatria ngamimitian ngalaksanakeun tugas-tugasna. Teras salami eta para kasatria ngalaksanakeun pancena, eta para kasatria teh mendakan halangan harungan atanapi mendakan ujian-ujian. Ieu lebetna kana galur ujian. Teras anu pamungkas aya galur mulang. Nu mana dina galur mulang mah para kasatria tiasa nungkulan rupi-rupi pasualan atanapi rupi-rupi masalah sareng eta para kasatria teh uwih deui ka nagarana. Lajeng ditikahkeun sareng putri geulis, teras diangkat atanapi dijenengkeun janten raja di eta karajaan. Lajeng, nah di dieu aya struktur carita pantun. Struktur carita pantun kabagi janten 6. Anu kahiji aya raja, anu kadua aya deskripsi, anu katilu aya narasi, anu kaopat aya dialog, anu kalima aya monolog, sareng anu pamungkas aya raja pamunah atanapi raja panutup. Ayeuna urang tinggal perkawis wangunan rajah. Naon ari rajah teh? Rajah nyaeta ciri mangkat carita anu eusina sanduk-sanduk kanu maha kawasanya sangkan salila mantun teh lancar. Sanduk-sanduk tiasa sami sareng nyuhunkeun widinya kanu maha kawasa. Teras bagian rajah biasana dihaleuangkeun ku juru pantun. Kukituna urang Bandungan wae perkawis contoh raja. Nyukruk catur juru pantun ngaguar carita buhun nu ditunda urang samper nu ditunda urang alah masih ngambai caritana hejo lembok lalakonna. Nyanyi
jujut cerita buhun ngahudang cerita gapuguh gapuring catur ngembat papatan cerita pasingan ti mana ti caritaeun tetep mah ti kahiyangan. Lajeng anu kadua aya deskripsi. Deskripsinya eta bagian anu ngagambarkeun tingkah paripolah atanapi tingkah laku tokoh dina hiji kajadian anu kaetang penting saperti Putri Dangdan, Lengser Lumpat, Satria Perang, jeung Sajabana. Teras dina deskripsi mah osok dihaleuangkeun. Ku kituna urang Bandungan wae perkawis contoh deskripsi. Pasir mapai lebak mengkolna tina bobojong nyorang leuweung sagekedeung warna-warni kai leuweung anu kasorang ku lengser dapung jeung kijalung carelang jeung hantap heulang ditapok rejeng kimeong sakitu anu ngasorang keur waktu lengser kerlumpat nyorang deui dicombrang dicambrung ngagembreng cicir jantungan pangaruh lindek maungna ku lengser diliwat bae geus dongkap patapan regleng serteh ngahulang karepna sumejang ngintip ka nuker tapan. Lajeng anu katilu aya narasi. Narasinya eta bagian carita anu ditepikeun ku juru pantun. Narasi mangrupa cukang lantaran tina hiji kajadian kana tina hiji carita kana carita sejen. Teras dina bagian narasi mah juru pantun teh sok aya anu digalantangkeun, oge aya anu dihaleuangkeun nya. Digalantangkeun teh sami sareng dibacakeun tapi dipirig atanapi dibarengan ku kacapi. Lajeng ieu perkawis contoh narasi. Kacarita dua patih sakembaran, patih Purawesi, patih Puragadi. Sejana kapasamoan bawana hayam sahiji, patepung di alun-alun jeung ciung wanara. Gancang bae ditanya ku ciung wanara. Lajeng di dieu aya dialog. Urang atas teu birek deui nya ngeunaan dialog mah. Dialog teh nyaeta guneman atanapi obrolan hiji tokoh ka tokoh sejen. Dialog biasana digalantangkeun.
Kukituna urang Bandungan wae perkawis contoh dialog. Sumuhun timbalan Gusti, tapi ua ayeuna awan pinaros. Samemeh ngadamel panjara besi, juragan rek ngadamel naon heula, ceuk ciung wanara. Hayang tepung heula jeung ibu, nu ngaranna Ganingrum ayeuna aya di mana. Sumuhun pariksa Gusti, perkawis ibu gamparan ayeuna di patapaan. Baheula nuturkeun pepeling abdi, sina tatapa di patamanan. Cing ua geura teang sarta kudu kabawa ka dieu. Sumangga Gusti, ayeuna abdi rek pamit. Lajeng deui di dieu aya monolog. Monolog nyaeta guneman atanapi obrolan hiji tokoh kadirina sorangan. Nah, biasana monolog teh patali sareng gerentes atanapi kaayaan hate tokohnya, saperti misalkan eta tokoh teh nuju gumbira atanapi nuju sedih sapertos kitunya. Teras dina bagean monolog mah biasana ditepikeunana ku cara digalantangkeun. Lajeng ieu aya contoh monolog mangga tiasa di Bandungan ku hideuk. Karunya teuing ku aki panyumpit, gila ku ruksak di deuleu pakuwon. Jeg lain enggon jama, rek neneda kasunan ambu. Ka ambu neda pituh, karama neda papahat. Muga tulusnya panjurung, muga laksana pangjian. Rek misalin aki panyumpit peuting ieu. Ayeuna anu pamungkas atanapi anu terakhir aya rajah panutup. Rajah panutup nyaeta bagian rajah anu eusina ngeunaan sanduk-sanduk menta hampura jeung ngahaturkeun nuhun. Nah kedah menta hampura margi bilihna aya kalepatan anu henteu dihaja. Teras ngahaturkeun nuhun teh margi atos dipaparin atanapi atos dipasihan kasalametan jeung kalancaran nalika juru pantun magelarkeun caritana. Mangga tiasa di Bandungan ku hideuk perkawis contoh rajah panutup. Pun ampun ka Maha Agung kamanggung neda papayung. Kuring keur diajar ngidung, nyangidung carita pantun ngajujut carita buhun, ngahudang carita anak. Da puguh gapuring catur nembat papatan carita, molongpong jalan sorangan. Timendi dipasinieun di mana picarita, tetep mah tikahiangan. Lajeng di dieu aya pagelaran carita pantun. Kumaha ari pagelaran carita pantun? Aya sababaraha hal anu kedah dipikawanoh ku urang nya ngeunaan magelarkeun carita pantun. Di antarana atanapi di antawisna baheula carita pantun teh dianggap miboga kakuatan gaibnya atanapi sakral. Teras dina magelarkeun carita pantun kudu ditataharkeun heula saacana atanapi kudu dipersiapkeun heula nya saperti kudu nyayagikeun sasajen. Teras juru pantun teh biasana jalma anu ngolong atawa teu bisa ningali. Kumaha lamun eta juru pantun tiasa ningali? Nah, janten salila magelarkeun carita pantun eta juru pantun anu tiasa ningali tetep kedah peureum.
Nah, lajeng sateuacan mantun biasana osok aya puasa heula. Lajeng deui, juru pantun teh mibanda kakuatan goib anu nyurup ka dirina, tur bisa nalar carita anu sakitu panjangna. Lajeng deui, carita pantun biasana sok ditanggap dina acara ruatan, syukuran, jeung salametan. Anu pamungkas, carita pantun teh dipagelarkeunana atanapi ditabeuhna sapeuting jeput. Nah, eta perkawis pagelaran dina carita pantun. Lajeng di dia aya contoh-contoh carita pantunnya, contoh-contoh judul carita pantun. Aya carita pantun Lutung Kasarung, Munding Laya di Kusuma, Ciung Wanara, Badak Pamalang, Nyi Sumur Bandung, sareng Sulanjana. Salaresna mah masih keneh seueur perkawis contoh-contoh carita pantun. Kukituna mung sakitu wae anu tiasa didugikeun ku ibu. Hapunten bilih seueur kalepatan, tong hilap, like, komen, sareng subscribe-nya. Bilih aya patarosan, mangga tiasa ditulis dina kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.